Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kituna teh lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneteupna kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Sanggeus nanyalse eueuh semah anu datang. Mbah Camati Sakti anu memang geus teu sabar harita ngadongsok deui bae kanu jadi adina. Geus tua poting yo, jalumpit, dewek aya di dieu euy. Luyu jeung janji sarta kasanggupan ilaingnya. Menta waktu dua poting keur mikir sarta nembus kaayaan Sang Hyang Roban teh nya. Tah, ayeuna kumaha yo, geus aya wewengan. Dewek geus teu sabar yo, sok gancang bejakeun jalumpit. Tenang atuh Kang, da moal burung dibejakeun ku kula oge kudu sabar jeung kula mah Kang. Wah, sabar-sabar terus-terusan mah ripuh atuh euy. Ari kudu ngadogon ti laing mahnya. Cik, kumaha wewengan teh euy? Tah kieu ye Kang. Jadi pikeun ngungkulan kakuatan Sang Hyang Roban supaya henteu jadi gangguan saperti anu enggeus nyaeta kudu diungkulan ku anu aya hubunganana jeung Sirawing atawa si topeng mayit. Sabab eta dua jalma
boga kamampuan anu leuwih punjul tibatan Sang Hyang Roban kitu tah lamun hayang lancar pamaksudan mah Kang. Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra silih teuteup. Kadenge Mbah Camati Sakti nyarita deui, beungeutna jadi beureum bangun anu kurang panuju, ngadenge caritaan anu saperti kitu ti Ki Jalumpit anu jadi adikna. Wah, jadi lieur ieu mah yeuh katawekna oge Jalumpit. Kudu aya hubunganana jeung si Lawing katur si Topeng Mayit. Atuh lamun kitu mah lieur deui bae, oi. Geus dijelaskeun ku dewek eta dua jalma teh keur pada tatu di jelo. Ayeuna mah kieu we yeuh geus nya. Ilaing kudu milu jeung dewek ngabatulan atawa ngabarengan mangsa dewek ngalakukeun tindakan ngalaksanakeun pamaksudan euy. Ngungkulan Sang Hyang Roban mah bagian ilaing. Kumaha mun kitu, Sutra? Mbah Camati Sakti ngareret ka anu jadi muridna. Anu direret dina waktu harita ungeuk terus ngajawab. Tah bener, mending keneh kitu we Ki Guru. Piraku we Ki Jalumpit teu mampu ngungkulan Sang Hyang Roban anu bakal ngabantu ka kulawargana si Rawing. Da meureunnan geus bisa kaukur kumaha cara ngungkulanana. Kula apan geus dibejakeun. Kudu aya syaratna nu patalina jeung si Rawing atawa si Topeng Mayit. Heuh, lila deui dolo lamun kudu kikituan mah. Ayeuna mah leuwih hade kitu Jalumpitnya. Ilaing milu init jeung dewek ngabatulan, ngabarengan deweknya. Ilaing bagian ngungkulan kakuatan si Sang Hyang Roban bisi manehna ngabela atawa ngabantu nulungan ka kulawargana si Rawing. Pokona mah daek teu daek kudu nurutnya. Lamun teu nurut nganu hati ilaing, eueuh belana kanu jadi lanceuk euy. Mbah Camati Sakti jadi maksa ka Ki Jalumpit sangkan milu ngabaturan manehna anu geus teu sabar, hayang geura ngalakukeun tindakan dina poe eta keneh. Aji Sutra nyarita deui ngarojong caritaan anu jadi guruna. Ki Jalumpit, mending keneh nurut lah kana caritaan guru kuring. Ku cara kitu Ki Jalumpit bener-bener ngabantu sapinuhna. Sabab lamun mikiran heula jeung kaayaan si Rawing atawa si Topeng Mayit mah mundur deui atuh waktuna jeung atah deui meureunan urusanana. Kitu tah Ki Jalumpit. Ki Jalumpit dina waktu harita ngabagikeun paneteupna ka Mbah Camati Sakti jeung ka Aji Sutra. Narik napas panjang bari jeung gogodeg terus nyarita deui. Nyaan teu beunang di bejaan lamun kitu mah ongko hayang hasil pamaksudan tapi kalakah kieu kunaon bet jadi kula kudu milu. Mbah Camati Sakti mun cereng ka Ki Jalumpit terus nyarita deui. Pokona mah ti dewek kitu we Jalumpitnya. Lamun memang ilaing bakal bela kanu jadi lanceuk, geus montong loba deui carita jeung alasannya. Poe ieu keneh milu init jeung dewek. Cek dewek oge pikeun ngungkulan kakuatan si Sang Hyang Roban eta bagian si laing euy. Urusan dewek jeung si Sutra mah nyata numpur ludeskeun kulawargana si Rawing. Karti Mbah Camati Sakti keukeuh maksakeun karep jeung kahayangna kanu jadi adikna. Lantaran terus dipaksa dikeukeuhan henteu meunang embung, akhirna kapaksa Ki Jalumpit kudu nurut kana pangajakna Mbah Camati Sakti. Sabab manehna oge geus kawilang apal kana adat nu jadi lanceukna.
lamun teh ama dirina henteu nurut kana pangajakna, bisa bae Mbah Camati Sakti ngalakukeun tindakan nekad ka dirina, kawilang tindakan anu didasaran ku amarah lantaran dianggapna Ki Jalumpit embung nulungan ngabantu kanu jadi lanceukna. Ningali Ki Jalumpit masih keneh ngahuleng siga anu keur mikir. Mbah Camati Sakti jadi teu sabar, kadenge harita nyarita deui. Kumaha Jalumpit? Ilaing rek milu moal ieu teh. Lamun keukeuh embung milu, embung ngabantu ka dewek, terus terang, dewek bakal ngamuk ieu. Ilaing geus apal berenang kana adat deweknya. Ki Jalumpit dina waktu harita neuteup ka Mbah Camati Sakti terus ngomong lalaunan. Tenang, sabar Kang, ulah ngagugu nafsu nya ari teuing mah kudu kitu taya bayana kula milu ka akang mudah-mudahan sing hasil pamaksudan. Jelas kudu hasil tolo. Nu matak ilaing kudu ngatrukeun sakabeh kamampuhannya pikeun bungkulan kakuatan si Sang Hyang Roban. Dewek teh nyaho naon-naonnya. Anu penting kudu bisa ngalaksanakeun pamaksudan dewek euy. Kangaranan dipaksa terus-terusan, memang geus eueuh deui pilihan anu sejen pikeun Mbah Jalumpit. Kajaba ti kudu init bareng jeung Mbah Camati Sakti oge jeung Aji Sutra. Wanci peuting sumanding ayu manganti dina waktu harita geus sare bisa kamaklum ku Saraswati jeung Jaka Sinangling. Puguh kandungan keur aya eusian teu aneh lamun wanci can peuting-peuting teuing oge geus sare tibra. Saraswati anu harita keur cumarita. Kangaranan kandungan geus aya eusian mah hidup kudu ngamaklum angling. Ayu tangtuna oge moal kawasasari boh dina barang gawe kitu deui dina ubral obrol nu matak wayah kieu oge nya geus sare tibra. Leres ku abdi oge kamaklum Bu. Keun ku soal Ayu Bu, mung upami abdi merhatikeun kaayaan ibu katingalina teh tetep ibu mah henteu tenang. Nya
Kumaha ari hidap? Dah teh jeung pikiran ibu tetep ibu teh inget ka bapak hidap anu ayeuna keur numpi diri kalawan dina kaayaan teu sehat. Laina naon ibu mah Kasep. Ibu teh ngarasa salempang bisi aya naon-naon anu tumibak ka bapak hidap. Meureunna teh anu nganyahoankeun nya. Apanan di ditu teh taya anu ngabaturan. Ku abdi tiasa kamabhum Bu. Upami ibu kagungan emutan sapertos kitu. Dalah sok sanaos abdi oge Bu sami. Nyabuga be atuh ulah aya nanaon nyabunya. Enjing tetep rek ngabujeng ka gual gok panamping ibu teh. Nya, pasti jadi ibu kaditu Kasep. Ngarah regrega jeung tenang kana hatena. Ari ku ibu geus dilongok mah. Kumaha kaayaan bapak hidap dina waktu ayeuna? Nya mudah-mudahan mah bisa balik bareng jeung ibu. Nyatinang tos langkung sae Bu. Upami kitu mah pan eta pisan anu dipiharap ku urang sadayana. Da upami tiasa mah heug ama tos pulih deui sapertos bihari. Si topeng mayit teh kuduna mah sadar henteu neruskeun deui lumakuna tarung. Sabab teu aya untungna cek abdi mah Bu. Memang cek anggapan urang mah kitu Kasep. Tapi ari si topeng mayit mah tangtu beda pamadeganana Kasep. Sabab keur manehna mah hayang aya dina kapastian yen dirina anu paling hebat, anu paling jago di dunia kejawaraan. Ta eta sikep sareng pamadegan anu lepat Bu. Si topeng mayit teu sadar yen anu jago sareng panggagahna mah anu kagungan dunya sareng pangeusina. Atuh ama deui kedahna mah tos be henteu kedah ngalayanan karep jeung kahayang si topeng mayit. Teu bisa kitu anaking. Sabab sanajan bapak hidap henteu narima kana panangtang si topeng mayit, tetep bapak hidap teh dianggap panghalang. Sabab si topeng mayit hayang ngaontal cita-citana tanpa bari aya panghalang. Sedengkeun pikeun ngahontal cita-citana geus jelas kabandungan ku urangnya. Dina tinakanana apanan anu jadi korban mah rakyat anu teu boga dosa. Kangaranan tinakan anu seperti kitu anaking. Tangtu be bapak hidap oge teu bisa ngantepkeun kana eta kaayaan. Sabab bapak hidap boga sikap jeung pamadegan, boga ilmu taya hartina. Lamun teu diamalkeun keur kapentingan sasama hirupna kitu tah anaking. Memang leres diemut kadinya mah Bu. Namun ku ayana ieu pacengkadan akhirna mah kulawarga oge pan janten kababawa. Kitu resikona anaking. Kangaranan merangan kadoliman dina ieu kahirupan. Dalah ari hate mah ibu oge sarua. Kahirupan teh hayang tenang jeung tentrem. Henteu kudu make aya kaributan jeung papaseaan. Tapi nya kitu anaking, mungguh dina ieu kahirupan henteu leh aya bae cocoba jeung ujian mah Kasep. Sanggam abdi mah ibu kaetang tabah Bu dina majunan sagala rupi ujian. Sedangkeun sasarangan jeung ama teh sanes sataun 2 tahun. Malih nguping guaran ti ibu mah kerja mandalagasan kene tos weureuseubeut ku pengalaman anu pait. Memang bener anaking, ngan keur ibu memang bakca. Sabab anu jadi salaki henteu pindah pilempangan. Padahal bapak hidap lamun hayang nyorang kesenangan hirup mahnya ku bakal ilmu anu kacangking ku dirina moal make kudu susah-susah. Kangaranan geus dipikawanoh ku jago-jago anu makalangan di dunia kejawaraan. Tapi bapak hidap tetep kukuh teguhnya henteu ingkar tina tata laku kahirupan anu saestu. Eta anu jadi kabagjaan keur diri ibu mah anaking. Jaka sinangling ungut-ungutan dalah sanajan manehna oge memang sarua. Bapana anu katalah sirawing memang mangrupa jalma anu pribadina hese neangan babandinganana. Akhirna Saraswati tunduhun oge terus ngagoloyoh asup ka jero kamarna. Tinggal jaka sinangling anu cunggelik sorangan duka teuing kunaon bet eueuh pitunuheun.
Di luareun imah, di antara beleg-begna peuting di lebah tempat anu poe, di tempat anu rada anggang. Tilu jirim keur ngawaskeun ka lebah imahna si Rawing. Eta tilu jalma teh tayalian ti Mbah Camati Sakti, Aji Sutra jeung Ki Jalumpit. Mbah Camati Sakti anu harita cumarita, Ilaing Sutra, oge maneh Jalumpit, tetep cicing di dieu nya. Dewek aya narik ngintip heula ka jero imah ieu. Kumaha kaayaan si Rawingnya? Lamun memang hirup keneh, kakara, urang ngalakukeun tindakan. Jadi lepas dia ya, urang kudu memang hati-hati jeung asa hitungan. Kaharti Sutra. Aji Sutra ungeuk bari ngajawab, "Kaharti Ki Guru. Memang kudu kitu kuduna Ki Guru, supaya pamaksudan urang aya dina kalancaran." Tak kitu Jalumpit. Dewek krek ningali heula nya kaayaan di jero imah. Mbah Camati Sakti dina waktu harita ngalengkahkeun sukuna. Bubuhan jago kolot anu geus asak pangartina. Lengkah-lengkah sukuna bener-bener henteu nimbulkeun sora. Estu henteu katangkep ku panca indra atawa ku kaseuketan pangdengena jaka Sinangling anu masih keneh cunggelik can sare di tengah imah. Kateyep, Juringkang, Juringkang, kateyep. Akhirna Mbah Camati Sakti aya digigireun imah si Rawing. Tina sela-sela bilik anu nembus ka jero kamar ejeng ka tengah imah, ku Mbah Camati Sakti kaintip, tetela si Rawing eueuh di jero imah. Nu aya ukur jaka Sinangling anu masih keneh can sare, katingali siga anu keur ngalamun. Geus karuhan kitu mah Mbah Camati Sakti terus init deui balik ke tempat anu tadi. Datang ke tempatna anu tadi langsung nyarita ka Ki Jalumpit. Wah, nyaan kesempatan anu hade ya Jalumpit. Ku dewek diyakinkan teuing aya di mana euy. Nu jelas si Rawing keleuweuh di jero imahnya. Jadi penting ayeuna ya kesempatan anu hade pikeun ngalakukeun tindakan. Cik, cekirain kumaha kira-kirana Jalumpit. Ki Jalumpit dina waktu harita tembong ngahuleng sakedeung, meuremkeun panonna siga anu keur meleng, teu lila terus nyarita. Memang si Rawing eueuh di imah manehna, aya di hiji tempat anu nyingkur, tapi sok sanajan bari jeung kitu urang henteu bisa kitu bae ngalakukeun tindakan, Kang. Wah, rek iraha ngalakukeun tindakan nurutkeun ka maneh mah Jalumpit. Geus puguh di jero imah teh eueuh si Rawing. Beda Sanghyang Roban teh kapan bagian ilaing eta mah nya anu pikeun ngungkulanana nya. Tutup ku ilaing kakuatanana supaya Sanghyang Roban henteu ngabantu atawa nulungan ka kulawargana si Rawing. Aji Sutra dina waktu harita ngarojong kana caritaan Mbah Camati Sakti anu jadi guruna. Bener Ki, kakuatan si Sanghyang Roban mah tutup lah ku kakuatan ilmu Ki Jalumpit. Kuring geus teu sabar ye, hayang peuting ieu kenehnya numpur ludaskeun kulawargana si Rawing. Meumpun kesempatan anu hade ye. Ki Jalumpit ngabagikeun paneutupna ka Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra. Teu lila terus nyarita deui. Wah, ieu mah ku teu beunang di bejaan taeun teh. Ceuk kula oge
ulah waka ayeuna bisi gagal karep jeung pamaksudan. Kumaha ari lain jalumpit? Lain ngarojong karena maksud dewek, tapi bet kalah ngahalangan karena pamaksudan. Teu beres pisan ieu mah. Lain ngahalangan Kang, ngan ceuk kula oge henteu hade mangsana penting ieu mah kudu tarapti Kang. Wah, meungeus mentong loba ngomong. Ayeuna dewek jeung si Haji Sutra rek ngalaksanakeun pamaksudan. Ilaing gunakeun ilmu aja kekuatan pika nutup si Sang Hyang Robannya supaya ulah ngabantu kulawarga si Rawing. Hayu Sutra irit euy. Mane bagian marenan jalma anu geus dirubuhkeun ku dewek tapi can pae. Ilaing bagian ngabereskeun ananya. Beres Ki Guru, parentah bakal dilaksanakeun sakumaha mistina. Guru jeung murid terus lempang tingkat tayep ngadeukeutan ka lebah imahna si Rawing. Jaka Sinangling anu aya di jero imah, manehna memang jadi henteu ngarasa tundu, lir upama aya wirasat anu kurang hade pikeun dirina. Kunaon bet eueuh pitunduhan ieu teh nya? Nu jadi indung jeung pamajikan mah geus salare tibra ieu teh. Tinggal aing we anu masih kene cunggelik sorangan. Dina kaayaan Jaka Sinangling keur ngomong sorangan saperti kitu. Ngadadak ngadenge sorak Sang Hyang Roban, jelas ukur kadenge ku manehna sorangan. Jaka Sinangling, kula moal weleh ngajaga ngariksa Kang Andika. Masing waspada dina poteuing ieu memang aya jalma anu boga maksud hasud niat deleka ka Andika sakulawarga. Ku ayana kitu ulah samar kahade Andika kudu mampu ngungkulan kana kaayaan. Jaka Sinangling bingung oge. Ngadenge Sang Hyang Roban nyarita kitu, gancang Jaka Sinangling tumanya ka Sang Hyang Roban. Jadi kumaha atuh tindakan anu kudu dilakukeun ku kuring Sang Hyang Roban pikeun ngungkulan ieu kaayaan? Saha jalma anu boga maksud hasud ka kuring sakulawarga? Wah, tenang Jaka Sinangling. Jelema anu ayeuna bakal datang nepungan sarta boga maksud hasud niat deleka teh nyata baca mati sakti jeung si Haji Sutra. Cara pikeun Andika ngungkulanana, Andika geus teu kudu bimbang salempang. Tepungan kaluar ti jero imah, panggihan eta dua jalma. Kukula bakal disamarkeun paninjona. Andika katingalina ku eta dua jalma jadi si Rawing Bapa Andika. Kula memang sakuduna ngajaga ngariksa ka anak minantuna si Rawing di mana kacangir bangban atawa kaancam bahaya. Sok ayeuna mah gerak kaluar Jaka Sinangling tepungan eta dua jelema teh.
Geus kitu mah teu kadenge deui sorak Sang Hyang Roban. Jaka Sinangling ngahuleng sakedeung, rada bingung oge sabab manehna geus nyaho kana ajen wawasen Mbah Camati Sakti anu upama nepikeun ka tarung mah jelas dirina lain tandingan Mbah Camati Sakti. Tapi Jaka Sinangling akhirna percaya kana caritaan Sang Hyang Roban anu hayang ngabela ejeng nulungan ka dirina. Geus kitu mah Jaka Sinangling gilig hatena, henteu loba dipikir terus muru kaluar ti jero imah. Waktu Jaka Sinangling kaluar ti jero imah, turun tina golodog imah, memang bisa katingali aya 2 jirim anu keur lalempang di lebah buruan imah. Gancang ku Jaka Sinangling disampeurkeun. Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra anu keur lalempang ngadadak ngarandeg lengka sukuna, kaget anu lain dikieuna ningali jalma anu kaluar ti jero imah sarta datang nyampeurkeun ka maranehna duaan. Anu jadi kaget pikeun Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra sabab teu kapalingan tenjo eta jalma teh si Rawing. Mbah Camati Sakti weleh henteu ngarti da pugu apan tadi geus dibuktikeun ku dirina yen si Rawing teh eueuh di imah. Ari ayeuna si Rawing bet datang nyamperkeun. Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra silih reret, sedengkeun Jaka Sinangling anu harita ku eta 2 jalma katingalina si Rawing ngeureunkeun lengka sukuna bari ngabagikeun paneteupna. Teu lila terus nyarita. Kuring geus pulih kakuatan sapinuhna yeuh Mbah Camati Sakti. Teu kudu kagetnya. Bejakeun kasih topeng mayit geus siap kitu pikeun neruskeun deui lumakuna tarung teh. Geus nyaho deui ayeuna mah kalemahan si topeng mayit. Nu matak ayeuna mah leuwih hade nya baralik deui weh bejakeun kasih topeng mayit. Mbah Camati Sakti terus nyarita bisa kanyahoan dina sorakna manehna memang gempeur ku ayana eta kajadian.